Ari rizki aya 4 rupa. Hiji rizki madmun, 2 rizki maksum, 3 rizki mamluk, kaopat rizki maksum, kaopat rizki maud. Rizki maud rizki madmun, rizki maksum, rizki mamluk, rizki maud. Tahu kunana mana rizki teh rizki madmun. Rizki madmun teh mana pertanggungjawaban ti Allah. Pikeun mikuatan badan jasmani, pikeun ngabangun ieu badan jasmani jeung sarana pikeun ibadah ka Allah. Seperti pakaian keur nutupan aurat. Lain pikeun ngagining ganti unggal minggu lain kitu. Pikeun nutupan aurat. Lamun tuang pikeun ngajag-jagkeun awak ngalaksanakeun ibadah ka Allah supaya bisa ngalaksanakeun ibadah ka Allah eta. Ari rezeki maksum rezeki nu dibagi ti Allah taala ukuran bagianana. Lamun poe ieu rezekina sakieu ukuranana, duitna sakitu perak, beasna sakitu kilo, bajuna tah anu ieu rezekina dina poe ieu teh eta maksum ngaranna kitu, rezeki maksum. Nu matak ulah diukar-ukur ka batur ari rezeki teh. Nah hajang maneh mah usaha teh euy, teu kabeli motor-motor acan, ari maneh mobil geus kabeuli teu mah diukar-ukur kitu. Ari pembagian ti Allah mang diakurkeun ke unggal jalema teu pan. Sanajan sarua kasabna, sarua umurna, sarua migawena, tapi bab pembagian ti Allah mah sakersana Allah pan. Pan gampang ngajawabna, atuh da mah kulak canggeumna ti Allah beda meureunna ti dituna, pan kitu meureunna. Ulah sok diukur-ukur, oh kayang maneh mah lanceuk maneh mah geus anu. Aya rezeki mamluk mah nu dimilik. Itu rezeki mamluk teh nyaeta harta banda kekayaan anu dimiliki urang. Boga ilmu sakitu, boga sawahna sakieu, boga tangkal kalapana sakieu, boga tangkal kaina sakieu. Eta mah rezeki nu dimiliki, can puguh rek dipigawe ku, rek dimanfaatkeun, rek didahar ku manehna, rek dijadikeun sarana ibadah ku maneh can puguh. Pokona milik manehna we, milik ya, ngaranna ge milik. Dan teu sakur anu dimiliki urang dituang ku urang pan. Teu sakur nu dimiliki urang dipake ku urang teu. Jalma anu kaya raya boga mobil 200, nah ditumpahkan 200-an ku manehanana. Teu pan. Matak aya rezeki mamluk. Taya jalma riweuhna teh lain ku rezeki madmun, ku rezeki mamluk kieu teh. Batur geus boga 1 hektar, nah aing 1/2 hektar keneh wae teh. Kudu semangat deui usaha ngarasa rua jeung batur boga 1 hektar. Naonana milikna. Nah, padahal teu inget kan ayana maksum, sing inget. Aya maksum pembagian ti Allah henteu rata ka jalma teh. Matak aya adina beunghar lanceukna fakir, aya lanceukna beunghar adina fakir kumaha pembagianna ti Allah. Aya jalma nu milikna loba saeutik rezekina, aya saeutik madmunna. Jadi mamlukna loba, madmunna saeutik. Kurudag datang, sawahna 2 hektar. Sapina 300. Pasok kana daging sapi tara, kunaon boga penyakit kencing manis. Osok ngadahar sangu digram malah mah saeutik ngadaharna milikna loba madmunna nu saeutik rezeki madmunna saeutik rezeki mamlukna nu loba ubah ari urang mah di mana boga rezeki mamluk loba rarasaan madmunna loba rarasaan kitu pan nya malapar aing naon sababna duitna 1 juta beasna 30 kilo di imah cuk sah mah lapar ku Allah diberi gering we dahar utah deui bang teu ngeunah daharna beuteung mah lapar anger padahal dahareun loba da memang Allah teu nyieun rezekina dina poe nu eta kudu lapar gitu.
Ari kerja jalma anu himmahna ka hadrat Allah maka itu malah masieun ku rezeki mamluk. Penting sok kita rezeki madmun, barang nu urang diteangan ku urang dipake ku batur. Pangribu-ribuna cilaka eta mah dihisabna urang coba sok. Di mana maneh neanganna dikamanakeun. Ari anu nikmatna saha batur nu make urang teu make. Aya santri nu anyar datang tas balik buka duitna 500.000 beas 30 kilo nepi ka lohor can dahar. Aya pan. Naon sababna aya we halanganana. Dititah ku ajengan. Da teu nyangka sugan teh tas balik loba bekalna meureun dahar heula tadi mah dititah. Nepi ka lohor can dibere dahar. Conda padahal can dahar geus kesang leutik kesang gede. Ari anu teu boga bekal nepi ka lohor geus 2 kali dah. Naon sababna inget sia eta mah geus lila teu balik. Sakur nu nitah karunyangan aduh buas ieu mah can dahar teu bogeun duit dahar heula jang. Dahar digawe beres jam 8 tadi gaweana sakedeuk. Panggil deui ku ajengan. Ka dieu jang pangomekeun ledeng karunya teu bogeun bekal. Dahar heula jang, dahar deui. Jam 10 geus 2 kali. Ordu teu boga naon eta teh. Jadi madmunna loba ti Allah, maksum madmunna sakitu, mamlukna loba madmunna saeutik aya, mamluk maksumna saeutik. Mangki itu tah bagianna. Anu ripuh mah da sabenerna mah lain ku madmun. Tah ieu mamluk ya. Geus boga 1 hektar hayang 3 hektar. Padahal menaik nyawa 1 hektar tina panen di dahar kusorangan mah beak ieu moal teh nepi ka panen deui. Atuh beak teh dijual kabeh. Begitu panen dijual kabeh isukna jadi teu boga. Dibelikeun ka naon? Dibelikeun kana sepeda, dibelikeun kana anu sepe. Iya, jadi kalaparan ka ditu. Aya rezeki maud nu kaopat. Rizki maud mah rizki anu dicawiskeun ku Allah Ta'ala pikeun jalma anu ngabdi ka Allah. Rizki mutakin, rizki maud. Rizki nu dijanjikeun ku Allah pikeun jalma nu takwa, rizki mutakin. Oh, kuat takwana, hebat takwana, loba datang rizkina, rizki mutakin. Aya, aya. Mata lamun tukang dagang niat ibadah dina dagangna, sidik ubudiyahna dina nalika dagangna, sidik abudahna dina nalika dagangna, matak bisa bertahan lila beungarna jeung kauntunganna hebat. Kunaon atuh da dina 2 jalan, rezeki mutakin datang, rezeki maksudna datang. Tina kasab datang jeung tina takwa ge datang rezeki. Itu. Ceuk saha takwa teh make tengah datangkeun rezeki. Ceuk saha ibadah tengah datang ngeri aya rezeki maun. Jadi rezeki teh anu katariku takwa aya. Datang rezeki di mana-mana. Sok naon hebat takwana eta. Aya. Rezekina maud disebutna kitu. Matak jalma semakin hebat takwana semakin loba datang rezekina. Ieu rezeki muttaqin.